Ngobrol-ngobrol. Jamu aku. Keren, udah puasa ya. Kayaknya Bu. Beak. Uruhan itu indungna. Genduk kene jam 5 teka rasa puasa teh nyawa jam 5 nyawa jam 5 sekedeng buka kan teka rasa puasa teh puasanya baru dah tumben sepi lebaran sakedeng deui baju lebaran can kabeuli terus dari pengangguran mah hese mana wi Alah, ulin we lelumpangan atunya ulah gitu. oh tuh bisi werek terus gimana gitu neangan aja kawan naon ngabuburit gitu puasa mana Puasa atuh. hebat Dari mana puasa tuh? puasa atuh ada Islam seteh terus bari lagi geus gede kira aku teu puasa Can pernah bocor. can atuh wi urang mah kuat puasa tak karasa urang Eta mah kumaha trikna euy, urang itu gampang seteh hayang kuat puasa mah mane geus sahur teh ya sare terus nepikeun ka jam 5 asar moal karasa lapar paling ge sajam atuh nuan kana sawu kana buka Atuh ngalewat iya salat asar dosa sarua ngaco. oh nyata salah sahijina Aya nu kaduana ieu trikna pan aya dua trikna teh. mau setrik anu kadua mah gampang tiap adane buka maneh Delo atuh dosa atuh di kitu mah. akan ngarah kuat seteh coy Habis itu bocor-bocor gitu. kan tiap adan buka Iya. sahur gitu sahurna kilokor di asar buka deui Oh, gitu. di maghrib ieu deui kan kuat puasa Bener aya trikna euy. oh atuh beli baju lebaran can maneh Can euy. sia mah atuh mah ge lebaran teh maneh Bae aing kabeli baju ieu oge bedug oge aing lah da aya anu kamari ut oh lebaran atuh kamari. era maneh moal era ku si Idan nyomporkeun ka bogo kucuk-kucuk ka bogo teh nya eta make baju lebaran kemari Bae lah aing da teu digawe aing. jadi gawe oge atuh nya neangan usaha tu naon teh Kayak dek ojek aing lah pusing mah. Boga duit. Adek ngajaga lilin maneh Oh, tuh ulah dosa. Sidan mah sidan we eta pagaweana teh sare we jeung sare sidan teu beurang teu peuting Kateuing eta mah ka mana? di puasa puasa ah sidan Aduh, kenapa? Iya, panjang umurna anu dong. Gede dan. yuk kata Ada ngobrol cenah aya. nah kita ngobrol ti dieu bari Ngobrol. puasa Jamu atuh. Keren, udah puasa ya mah. puasa mana Idan Puasa teh dan. Ya puasa atuh. Maya mau mawa jamu sih teh mawa jamu di mana ieu Ngasaan amis teh amis gitu. ya lu puasa tinggalna Ismail leumbang bari mati dikeun baju Tah, ieu teh dosa tong. puasa-puasa itu teu bebeja teh kali Kan mecakan ieu jamu asak teh repek teh asak kitu mah. Jadi berarti tadi diasaan heula tuh heeh. atuh Terus beak dua tadi teh. eta mah lain ge puasa sih teh dan Puasa eta ge. Beli puasa tuh. puasa atuh sih teh Dan
puasa. Ramang Di imam mah puasa, di luar mah nya. Itu teh ya ngapadang. ramang 2 kali euy. Bisa adi ngalak-kalapa sekali. Geus di Iman meuli rokok, jarum sabatang ewang. Bon di uduna teh tong. Ini juga iya utama. Poe puasa eta puasa naon sih? Waya lu puasa ayakeun. Anu aya di daka anu di lobok. Lain aya kan karena kalau kan teu nyambung sih. Kaciri banget nang ya dengan banget karek. Terus buka puasa war. Penjuru tarawehan. Naon nih, Wi? Terus buka puasa. hebat. Apa? Buka puasa jeung naon maneh? Yang asin sama jengkol. Ngaraskeun pisan setnya. Emang ngeuna dari kitu. Nah, atuh dah ngaran di kampung euy. Da Ka urang atuh darung jeung daging. Wah, jeung rendang. urang udah jadi mati boga atuh. Oh, udah naga mulang ya. Alah, anjing sebenarnya atuh kamu boleh ngomong kita ka urang Tang wae. atuh, buka puasa jeung ngeuna. Aduh, kenaraan dia teh. Biasa wae dan terus buka puasa nongkrong bari udud teh bari ngeunah. Ngeunah gitu. Puasa kita Puasa jeung naon? Aduh, euy. Ya udah mah. jika ada susah wae. Wis urang udah mati boga. Bisa atuh. Aduh. Wah, burger mah mantap. Lah, goblok eta mah. Tah eta teh cita-cita urang hayang buka puasa jeung kita. Kalau nyok pisan, mana pisan pertama nih ngesan pisan. Kan pernah urang udah di mah kampung. Cuman urang merek jajan heula. Goji atuh. Kedeung mana? Wah, gila. Bekal. Tah, petasan. Weh, kalau nyoba petasan dulu ya. Babel, siap. Wah. Nasupan. Kita aturan mah kama sarigit. Asa dieukeun. Cek deh babau. Da kaladan, saya penting sakadung dan. Mana sih Gidan wi? Dia teh urang barudak, anu nyeungeut petasan tadi itu buka ka mana? Pakai gitu udah sagala. Ah, ayo jajan. Ayo, oh iya, ngaran Kentucky teh. Oh. Kentucky asa mah citul. Oh, citul, suka sini Kentucky. Oh. Is. Oh. Yang mana? Ayang atuh. Boleh, olangan. Mental lah semuanya. Aduh. Gimana kan? Udah bangor. Jong ngalumit teh. Tere lompatna Mereng banget. Sayang. Gitu lah. Cing minta hiji atuh. Minta hiji. Abeng ngeunah Oh, cing. atuh tah. Ya, dan. Dan. atuh biasa nama abdi teh KFC. Allah, ya Allah. Ieu. Tidak kieu, sih udah. Ini mah udah lah sebatang. Aku ke nagawan ieu tarawehan. Terus jajanan, udud deui. Atuh hitung-hitung amal we da bulan puasa ka babaturan. Wah, mali cukup kabeh aing hiji we. Sebatang ge maneh mah. Sebatang. Tuh, urang mah mawa korek langsung pamilut. Pokok tuh mawa. Iya atuh, mana gitu. Iya deui mental deui. Kesakeun. Cing, ulah kitu atuh. Ari meremanya. Kudu ikhlas. Oh, sabatang. Ya, meremah kieu. Masukkeun heula ya. Tanya. Meremah ulah dicopot sabatang. Tidak baik. Tadi mere ya. Tanya. Nah, copot. Ya, Ayo kan Tuh, beak.